lebih kapal mana kasaktianana wani ungah kasawarga maniloka muasa nu bakal bisa ngahalangan karena maksud tujuan sampean lintang ti kaula kakrasana. Luar biasa kasih peningan kitu hikmah. Orang eta teh pikeun bekal pajuang hidup nyokot kemerdekaan negara Madura tina leungeun jajahan anu ngaran Kang Sadewa pet kasep sing hati-hati mawana cing bisa mawana ieu pusaka nyaeta pikeun ngarengsekeun pacogregan anu aya di negara Madura. Kalayan kersa jeung pangawasa nu kagungan anjeun bisa salamet bisa disalametkeun tina ancaman si Kang Sadewa timbalan ngan parendene kitu genteng-genteng ulah potong sagala rupa pasoalan oge moal aya nu teu rengse ngan urang ulah petot ikhtiar yen manusia diwajibkan ikhtiar timbalan laras adik guru taku kituna saat sana eyang mantuan kana nanu pahara reged anu aya di Marcapada di Mandura Harja eyang oge sabenerna di dieu teh keur mangih hiji kariweuhan lain teu bisa ngungkulan ngan ngaran-ngaran dewa temenang berat sabelah taku hal sakitu kajaba tigawe bareng antara urang sawarga jeung urang hanap hartina kudu paheuyeuh-heuyeuh leungeun pantai-antai tangan gawe rancage babarengan jadi sagarupa pasoalan oge teu cukup ku sorangan si horeng tah kitu kasep punten mauran mangga sakumaha anu parantos diuningakeun ka hidup yen aya hiji raja anu ngancam bae ngaranna teh nyaeta Prabu Pasanta jeung patihna adon masangrahan ayeuna di Ramat Kapanasan Tegal Ramat Kapanasan Tegal Siawat-awat Enta Widadari Supraba sedengkeun ari widadari teh nyata bisa dikawinkeun tapi kajalma anu bisa ngajalankeun rel kamanusaanana nyaeta kajalma anu biksu-biksu sakitu wayana eta raja maksa yakin tangtuna oge bakal minta bantuan ka hidup tak rasana wayana tase urang saling di dieu sabab ieu pangna kitu teh ieu meunang katerangan tina kaca Trenggana kumaha yen anu bakal bisa ngarengsekeun ieu pacogregan di sawarga teh kajadian sawarga lintang ti hiji jalma anu geus tatamat atawa geus tamat dina puasa jeung tatapana hidup anu sakitu gentur tapa Sumoho ngahonta ilmu insan kamil mukamil sampurna dina jeroning sampurna
taeta jadi pangna kue yang diaturanan ligih teh lintang ti hidup anu geus tutas tina tatapa rek dipentes gawe dek diponsrot getih paribasana ai dewa pikeun ngalaksanakeun hinarkeun atawa nyingkahkeun eta karaman teh kudu ngaliwatan heula perantara nyaeta ngaliwatan heula media anu bakal jadi media teh hidup ku kituna dipenta luntur kolbu jemar manah disarengan ku galih-galih nu wening hidup bisa ridho dijieun media pikeun nyingkahkeun eta karaman anu ngaran si Prabu Upasanta eta keturunan naga tah kitu kasep wayahna hidup kudu nyadiakeun tanaga jeung pikiran dina waktu ayeuna sugan jeung sugan ieu teh bisa kaungkulan oge bisa ngarengsekeun pacogregan anu aya dina Ngaraman Nuraharja cara menang-menang Gusti petengakeun nira petengakeun sana sakedapan boten wangsul marganipun peteng penggali iya dangu-dangungan di kakao daling lisan mekaten pengantikanipun olo para lune yang di dalam sandi cobi upami ningal kana sawatawis kanyataan dewa sadayana parantos tekiat gantengna atau Sokomo putra Sokomo wayah dalam nah ieu teh telepat bari jeung sepip ing pamrih atanapi sepip pangarti tuna tina pangabisa jauh tina ngagaduhan ilmu pamilumpang teh mah putra teh meleleng ka halu kitu acan sumuhun Bang ayeuna perdih kitu ai sangem mah sangem mangga teh teuing anu penting mah sanggup heula we kasih da eyang oge moal cicingeun tang tuna oge pan tadi oge urang gawe bareng teh aya perhitungan anu tangtu kasih wayahna bageur di malam nu penting kasangeman kula da lain hidup wungkul tapi ieu terek dibantuan ku dewa ngan hidup mah jadi media jadi dewa nulungan atau mantuan teh lintang ti kudu nginjem leungeun ka hidup dah kira-kira na sanggup lamun diponsrot getih di pentagawe uluh ai perkawis eta maseun bujang hiya kapurut marganing tanaga larapati ge kasanakeun mangga teh teuing parasa sumohon jadi sanggup lamun hidup dina waktu ayeuna pikeun nyingkahkeun eta karaman si Prabu Upasanta anu maksa menta Supraba sing inget kasep lamun ayeuna dewa ngawinkeun widadari ka jalma anu murka model kitu tada teuing sorotanana ti balarea sabab widadari teh nyaeta ajangan jalma-jalma anu biksu-biksu hartina biksu-biksu teh jalma anu bisa ngajalankeun rel kamanusiaan para Brahma tak kuasa kitu
lamun tema ayeuna salah sok widadari dibikin kayaknya dina harti teh dewa bakal ngalanggar disebutna. Nah gitu Kasep sanggup mangga perkawis eta mah mangga lamun anjeun sanggup heug wayahna dina waktu ayeuna dek ngahaturanan ligi dua dewa anu bakal mantuan hidup jadi supaya ulah kasiri dewa jadi hidup anu bakal jadi media pikeun nyangkalak eta denawa oyuk sumaga Kakang Panjin Rada kaula nun adi mangga haturanan wae nyaeta Sang Hyang Patuk sareng Sang Hyang Temboro wah anu bakal bisa mantuan kana nanu paha kapriyogaan urang sadaya nyaeta urang asupkeun ka ieu budak anu ngaran Kakrasana mangga dihaturanan lagi nyaeta Sang Hyang Patuk Sang Hyang Temboro ya yang Patuk yang Temboro dihaturanan sampean pengersa ditarima Hyang Patuk sanes Allah gitu kantun ditarima Hyang Temboro hag nuhun Hyang Patuk Hyang Temboro tansah diajeng-ajeng aya pikir salnaon sakumaha anu geus dijanjikeun jeung dibewarakeun hasil gempungan para dewa sadaya parantos saur manuk yen anjeun dua dewa anu bakal mantuan kana nanu paha kapriyogaan kajadian di ieu sawarga Maniloka uyuk sumaga pikeun nyingkirkeun karaman anu aya di Tegar Ramat Kapanasan bener mangga tah anu jadi media na teh lintang ti incu kaula nonoman ti dunya ti Mandura Harja kakasih Raden Balarama atawa Kakrasana anu mana eta dah dipangkal semua kopi hatur eyang nuhun Kasep nuhun ini iya Kakrasana teh timalan semua kapi atur nuhun Kasep eta jalmina kula eyang teh Eyang Temboro dupi itu ieu tuang eyang Sang Hyang Patuk kakara muridnya ngadenge Sang Hyang Eyang Patuk ai dirinya mah sering musok disupan katuk eta mah katuk tak gitu wayahna anjeun kudu asup ngabaju miraga sukma kakuatan dina leungeunna ieu Kakrasana
kenca jeung katuhu pangeusiankeun ku anjeun nyata pikeun ngungkulan si eta anu ngaran Raja Upasanta tah kitu wajahna kasep sayogi tanaga saremutan banget teh sok gera malika itu gera asup ngabaju miraga sukma ka ieu kakasana yuk sumangat kakrasana hidup kaula nunya siapkeun tanaga jeung pikiran walah tenang kuan bersihkeun hate hidup kudu mepek bayu tahan napas bari jeung bersihkeun hate dua leungeun kaharepkeun lah yen hidup bakal jadi media dua dewa anu bakal bisa mantuan ngarengsikeun ieu kajadian timbalan mangga sok kasep pereumkeun panon puseureun emutan nyaeta rep sidakep sidekut tunggal maten di babahanan catur dria catur araning opat dria araning angen-angen sir budi cipta lan rasa dah timbalan mangga watek wantos Raden Kakrasana nonoman sampun tutas dening didikan rohani lan jasmani lajeng mereumkeun sosana namprakeun dua dampa pananganana dah perdih kana asihna Gusti menta kana murahna nu maha kawasa sangkan sapa munuti nuluran sapa najati nekanan malam tumraping api saciduhing metu sakacaping nyata iya hige daya gangguan naon-naon istuning lansar dua dewa yang patuk yang temboro dua sang hyang lumebet mari keluarga wayana mangga teteng komo bari kitu atuh pangasa reug wayah dalam berat gara tepungan eta anu ngaran Upasanta jeung baturna nya Upasanta geura singkahkeun lamun keukeuh maksa sok ayakeun balitungan ku hidup ayeuna geus aya izin malah bakal ditongton ku para juata merasa ngajuata perlu manten bayar-bayar Kakang Panjenrada adi wayahna pingpin para dewa ngalajoan ti awang-awang ieu budak pikeun ngusir si Upasanta anu kiwari ngansam sawarga rek diaut-aut mangga reug kasih nuhun luar biasa ieu kejadian nanti mohon buat nanging naon atuh
modal putra dina daget ayeuna wayana kasih ya ulah gugur memeh tempur eta ulah perlaya memeh perang ulah pati memeh jurit sumuhun jelas dupi hartosna hartina ulah gugur memeh tempur ulah perlaya memeh perang ulah pati memeh jurit teh initna ulah dibawa dengki lumampah ulah mawa dendam ulah mawa ujug ulah mawa ria lamun ayeuna init mawa dengki lumampah mawa dendam dina harti eta teh geus gugur memeh tempur geus perlaya memeh perang timalan kahartos sakitu ayo bakal dipimpin para dewa kueyang pikeun lelajo hidup yuk sumaga adi laula kakang Panjindrada samohon atuh permios pun kakang bade nyaksian ieu Mas Putra Raden Kakrasana putra mahkota negara Manduraharja bra lumampah jeung lumaku kasih timolan amit bendera ingkang kondur saking pangkungan pangkungan lali anu beres budaya sadamel sapeneja upasanta bongan lara digawe dewek bongan anjeun rupa-rupaan saman anu katarima kasawarga balitungan anu baka karasa ku sampean ngelakina benar lindung abdi ka Allah tina pirang-pirang godaan setan nu dilana kalaya nyebat asmaning pangerannya kagungan sifat mudah sifat asli Genera ingkang mandeg satengahing marga mandeg satengahing
mandek satengahing marga satengahing Kakrasana Nonoman Timan Duraharja. Dah, ya iya. Anu nampi pansen pikeun nyingkahkeun karaman anu aya di Tegaramat kapanasan. Ngandika. Cenah matur naga teh mangklung teh. Utumohon, Tuan. Kakrasana anu bakal bisa ngusir mangklung mulai gitu. Tenang. Kamu aya pansen. Si horeng geuningan lain di dunya wae geuning ribut teh nya. Haleng gitu gua. Di luhur geriweuh we sarua. Lae. Kami akuan. Sarua geuning pada lalieur. Gila-gila keding eta mah. Jeung urusanna teh urusan kitu patut teh deui. Urusan kegewek. Nyaeta Dewi Supraba Widadari di Kipenta. Oh, tenang. Tong menikah abdi. Ya memang aku kitu teh mah lain kuduna. Jelema rangeteng sihungan murka kudu kawin ka Widadari. Oh, sedangkeun ai Widadari teh pan ajangan jalma-jalma anu bener-bener bisa ngajarankeun rel ka manusaana. Sumohon. Ngomong berantara di badan ku bohong. Ngadek sacekna nila saplasna nya ceuk nyana lain ceuk lain da kitu lin. Mudah-mudahan ya oge para dewa sadaya anu mrestu. Kaula Kakrasana Nonoman Timan Duraharja. Anu nampi pansen pikeun nyikahkeun karaman anu ngaran si Prabu Pasanda. Dipasakakan salah pertulakan sana. Salah tutunggangan. Tulawat. Kan sana mas natian abot kaya batu kaya mas. Orang republik kabuk selamat. Tingalikeun aing aya. Nepi ka permana kasaktianana. Sumohon cobiange bangsa. Wani ungah ka sawarga maniluka teh. Geus gablek ilmu naon. Raden Kakrasana teu nengludeung teuringrang. Sanajan dugi kanemahan pati oge. Nya tapi kenyingkahkeun Prabu Pasanta anu munut Widadari Supraba. Alu mampa tindak gendenganipun. Kangjeng Rama, kangjeng Ibu doana. Hayang Garapangi jeung si Nyai. Oh, saha Bang? Adi kaula si Mayang Arum. Raraireng. Hayang Garapangi jeung adi aing anu ngaran Narayana. Nah, hayang bulu amprok. Hayang gera waktuna aing gempur si Kang Sadewa. Anu salilana ngarah-ngarinah ka masyarakat. Negara jadi awut-awutan. Sumohon. Bangsa jadi ruksak. Budaya diawut-awut. Aset-aset negara digadekeun dijualan. Murka sia Kangsa. Tenang, Kangsa gak boga. Umumu balitunganan aing. Sai. Hayang diaku anak ku Kangjeng Rama. Bari jeung kalakuan kitu patut memang da anak jurig anjeun. Sumohon. Anak buta dan manusia. Tunggu balitungan anak pelajar. Sai. Allah
Tulak lampah eta. Dah, ya inge. Kacariosnya eta di Tegar Ramat kapanasan Tegas Syawat-awat. Lah, ya inge. Anu keur masang rahanya eta hiji raja. Dibarengan ku patihna ngahajat jeung mawa wala dia bala tamtama. Memang untuk nguyuk ka para dewa pikeun meredih widadari Supraba. Dah. Iya. Ada Kang Yi gaulan ka dieu maneh. Supraba ya tega akang ninggalkeun nagara demi Nyai no. Wah. Kieu deui. Bulan. Kada. Wah, disaulan bulan. Ibu Neneng Hadiani pegang hitam saparanta Ya, eta kunaon sih? Sana aya kaputusan keneh ieu dewa. Oh, teu acan aya kulang. Lama Ai juga teh kita ngadaguan teh sajam 2 jam gitu. Ayo sabaraha? Saminggu aing di dieu. Tuh saminggu. untung Dikageuleun dewanya. Dewa mah kabeh pikageuleun. Eta piraanan di Penta Widadari hiji. Heeh, tadi. Manehna teh dikawin. Teu, Anu ukur dipake pangbibita we. pakai hiasan. Jadi kacapangan eta teh widadari teh ajangan jalma anu iman takwa. Eta teh. Kurang kumaha aing iman. Ngan bedana meureun iman aing mah iman we. Oh. Rumah sakit sama tuh. Dedeh Raja Uing Palai Widadari. Sumohon guan. Ku kitu teh mah raja aing dan normal meureun heuh. Wajar normal. Hayang geranya harupana eta Widadari Supraba anu dipika bogoh ku Raja Uing kumaha bentukna. Ayu ting-ting. Bisa jadi meureun geulis kawas Ayu Ting-ting jiga. Bisa jadi. Atawa jiga Agnes Monica. Widadari mangeulis atuh. Efek teh kurunyung teh jiga Omas. Baik, tapi.
kabeh hatur Kakang Prabu diuk salira kedah di api di negara Sampang Curiga Prabu Upasanta Patih ngarangkep Senopati Bahureksa anu ngantos kaputusan dewa Unirahangan Dika Sinut Si Adi Bulan Kakang Prabu Sinut kumaha wae ieu kaayaan aing nepi ka kieu ieu durian Gusti hate mangarana ge hate dipangpalerkeun ge hese ngaran-ngaran durian anu geus nyayang dina dada rayi hese dilesotkeunna malah janji dina hati tibatan teh kauntun tipung ketabang beas laksana kapidulian kajen pae ngabalebang ke ngajampana buka lamun teh mah teu laksana ka Dewi Supraba junjunan kalabu bebede pamepes hate bubur anu geus maneh anu geus nyayang dina dada akang kedah dilisankeun tapi anda dibelaan penting teh kaningakeun sare di urang jarang dahar inget ka manehna Dewi Supraba ningsih bidadari anu campernik alus laur hade tangtu geulis bawa ngajadi endah bawati kudrat beureum kadeureupun tak karasa kedah dilisankeun tapi enak dirasakeun kesaha-sahanya geus kapentang asmara kailan poho dinaon-naon sama paribasana cenah geuningan di mana cinta geus melekat tai kotok oge tetep bau asa coklat teu aya monyet di kotok asa coklat paribasana belenguk ayeuna mah paribasa teh diganti naon nya Cikaracak ningang pejabat yang batu ningang batu belenguk laun-laun itu pan diganti anak merak di kopea enak banget pit ngeuneuh-ngeuneuh rana teknya selama nya aduh nya atuh mudah-mudahan kulan Gusti ngeureuyeuh nikreuh sanajan bari pateuh yakin gunung oge bakal disahanapeun mumuncangan mohon tapi lamun dewa lansah linsil lunsat bulang udar tina tali gadang dina harti aing ngamuk ieu dah ulah ngalelebar tanaga Gusti lah urang teh geus kolot iya teu bisa sengkel tawaga teu dibikeun dina harti widadari ansur sawarga poe ieu poe moal karasa kumaneh cinta mah kunyuk karasa ku abdi pangna eta oge kapungkur waktu si abdi kapelet ku tukang lotek teh pada kitu harita teh harita iya marukana eta kapeletna teh tukang lotek eta ngarenos kuleungeunkeun sae naik atuh pan buntung bari bujur adiet
itu mudah-mudahan urangna kekeh mah margi kieu dina riwayat kapungkur aya hiji raja gagah perkasa sakti mandraguna ajianana ge pancakaki pancasona sareng rawa gede rawa naon rawa bango lain rawa bango rawa rontek sok ngaruksak wae tetekon sia teh loba pengamat ayeuna mah deuleu iseng gua warana Prabu Rahwana Prabu Dasamuka wah kajahatanana luar biasa wah sama biadab biadab angkara murka teh manehna anu jadi bibit rurujit inung rusuhna teh nyebarkeun ilmu kagagahan kasaktianana teh dipake teu baleg dipake salah tuluy manehna hayang kawidadari nepi ka dikawinkeun ka Dewi Tari dikawinkeun kawidadari tak gini eta lamun ayeuna teu mikeun dina harti ngawilah-wilah dewa ieu kai nyeta cuit kanu hideung penting kanu koneng teh ya topi Taeta raja gagah sakti mandraguna bari jeung murka teh pan dikawinkeun kawidadari pajarkeun teh cenah keur jelema iman teh aya contoh teh pajarkeun teh widadari teh keur jalma-jalma anu aliman bisa ngajalankeun rel kamanusiaanana kari-kari ayeuna teh dibikeun ta ieu anu batak jadi teungeunna teh Gusti sawios abdi lah ari kamantona dibikeun nyolok mata pun celik lamun teh mah heueuh dewa teu mikeun tenang abdi kaharepkeun dewa naon di sing harepan ku kaula syukur bagja kabayangan aing kitu ceuk abdi oge sumuhun Gusti ya tingali aya jelema ka dieu ngagidik budak ngora di mana itu Gusti kula Allah tinggal datanglah tadinya dewa lain duh ka atuh kula nya urang taros sampai rupa ade patut tengah nyukur patu mentayu toh laras hei kisila dewa apa manusia sampean kaulah teh manusia disangka dewa ya juga teh dewa antenu dewa antenu ya manusia sampean ngaranna saha ngaran kaula kakrasana
saha kakrasana aya ngadenge kakrasana aya laguna teh kumaha gua burung kakrasana kakatua goblok mah kakatua atawa kakak beradik kakrasana apa Balarama gara kaula saha Balarama sudah lain bala-bala Balarama urang Sukarama atau Balarama nya Balarama urang mana kaula ti Madura tukang sate Madura tematu pesan salak di Madura masih kene ngadu sapi di ditu iya bener cenah Ari urang Mandura sampean di Mandura deka mana ini cing bade tindak buni dek nanyakeun aya anu kakasih Prabu Upasanta dan wala kenan teh balukana lain dulungan aing balukana batul dulungan aing ya Upasanta geus kasohor barat si Waliwis bodas eta teh tuh apa aja kanggaran anu ngaran Upasanta henteu aing iyo payah eta mah ge diwartoskeun salira mah mun antep heula cenah ngagogoreng bener urang mah naon maksud tujuan anjeun ngaran Upasanta sampean anu meryogikeun widadari Supraba iya sampean anu rek ngalamar widadari Supraba memang aya kitu menang bejati saha manehnya ho bisa apalan gitu aya we bejana aya bejakeun ya sekeun di TPS wah kitu ti badan intelijen bisa jadi tibin maksud tujuan anak bener aja nek kalamar widadari iya naon seuri kunyuk jeung seuri widadari sawarga Maniloka teh lain ajangan jalma-jalma nu model kararitu bari jeung turunan orai turunan jin turunan borakasakan genderuwo jalma-jalma anu iman takwa ka pangeran jalma-jalma anu bisa ngajakeun rea ka manusaana kakara bakal dikawinkeun ka widadari emangna aing teu nyaho baheula aya jelema murka geuning dikawinkeun ka widadari aing teh nyaho riwayatna deuleu baheula ge apa dek nepi ka mana urusanana hayang nyaho eta teh ulah kalakonan deui kajadian anu model kitu teh sabab geuning buktina geuning kitu ngancurkeun hancur gitu harkat wibawa darajat komara para dewa nepi ka luntur buayana kajadian gitu taina teh ulah sakali-kali deui model kitu aya kitu sampean naon urusanana muasa anu bakal bisa ngahalangan kana maksud tujuan sampean lintang ti kaula kakrasana elo ieu mah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un naon nya ieu jelema teh remodar ieu kalau kumur teh mah dari balik ieu jelema karunya ku ngora keneh we mana gua asep we ke Cirebon ya dedek anu bakal ngahalang kana maksud kaula sampean kakrasana memang ya dititah sampean ku dewa geus jadi kewajiban
geus jadi kewajiban kula pikeun nyingkakeun karaman di tempat. Mengker Gusti urang peupuh hiji jelema teh. Bagian abdi nu kieu malah tonjok geura. Tabok we ngeusa. Yang tabok aja. Todaran makhluk kemarin gitu tenang Gusti. Kurang ajar pupuskeun hulu eta si bangsat. Dah. Binatang. Hei kakak tua. Kakrasana belgug ai kakak tua we kitu. Nya. Kakang tua we kitu. Karunya eta awak maneh ngorakeun balik kitu jig. Hah? Balik maneh bahaya eta karunya ngorakeun panjang keneh lengkah panjang keneh lalakon. Panjangkeun harapan. Panjang keneh harapan maneh balik ulah pipilun kana urusan gaula. Nyingkah ti tempat nuhun teh nyingkah. Rasakeun perhitunganna. Apa kon wani marang aku sampean? Ora wani dening apa kulanang. Wah, wanian kuan. Gede hati ieu budak ngora ieu duh. Nya tereh modari jelema. Kiceupna beda geus sarang. Kan. Kakrasana iya. Bener anjeun tega pati iya. Nyan iya. Geura tungkul kana jukut geura tangah ka sadapan. Pililiankeun dunya dua papasangan kulon wetan kidu kaler berang peuting hodong hiji pancang salah bener awewe lalaki. Pililiankeun dunya dua papasangan. Dak. Samat inung bapa maneh, inung anu ngandung bapa nu ngayuga. Ayeuna mangsana ku aing bakal dianterkeun ka neraka jahanam sia. Buktikeun kurang ajar, modar. Lingas oi. Huyuk. Najong kana dada. Sia. Woi. Marasa sia wolek. Hah? Woi. Udah siap aja wuan. Woi. Modar kurang ajar. Lesotkeun sajurik. Lesotkeun kujung. Modar sia. Sok cek aing oge. Maju sia. Hayo sia. Woi. Ngeui ngaceleng. Ngeui ngaceleng. Ngeui ngabelesat. Ngeui ngaceleng. Pasti modar. Pasti modar. Sia. Hampang nakeranan gini. Ya, terus apa? Luar biasa. Cuma Tuhan. Para dewa, iya. Minta supaya ngadoa, kabeh ngadoa. Iya. Silan paingan. Kiri.
Giri hartina gunung Rusi sasing paingan nyata tersangka sarabuk semerang jamuk das eta lebih kaki itu tenaga buta dah ketenagaan aing dipangpengkeun sakpaleweng lamun kitu sarana mangsana pikeun males mati aing Kuatan sia rasakeun sia jajampean apalah yang oge nyaho nu kitu mah dah aduh gelo sia nyaho aing nu kitu sapoga ilmu naon sia ilmu naon Raden kakrasana sabaraha kali jungkel jumpalik lami-lami tanaga ngirangan anu ngakibatkeun jadi nyeredet kana hate jadi munur jeung murengket datang niratangan demam datang niratangan demam ewo pakulingan rame ewo pakulingan rane yang aku sadaya daya tu mampu iya dah dedeh kasih kalunya gua eta teh lain nganu hati teu mampu kasih tapi wayahna eta ego nu aya dina diri anjeun geura lepas wayahna kasih teu seren sumeren sagala papasoalan oge ulah mawa karap sorangan kapan hiruk mahnya eta kalayan kodrat irodat anjeunna kalayan izin anjeunna kalayan ridho anjeunna ulah ngabogaan tekad sorangan eta teh hartina direncana kosongkeun jiwa dah bersihkeun mana tadi nguntup tadi nganggap enteng jeung sepele ka batur dah ngap enteng da apaleun itu oge kalimah naon anu aya di diri anjeun teh apaleun Allah nyaon heula manehna malahan tenang da lain ku kalimah eta atuh kuda kunaon bersihkeun hate jaminanana pangbagjana jelema lintang ti jelema anu geus nyucikeun hatena dah Kenaon tadi dewa asup ngabaju miraga sukma gawekeun atuh dah kontek atuh kanya eta teh mangrupakeun hijab ujug ria teh kasep nguntup jeung sajabana sok kosongkeun jiwa bersihkeun mana hasil tatapa hasil puasa teh sing bisa ngaleungit lain ngaleungit wujud tapi ngaleungitkeun pengakuan dina diri anjeun semua lesotkeun sagala rupana diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan sok
kakara bakal lungsur pitulung lamun anjeun geus ngosongkeun jiwa. Yes. Saha teh dina wujud anjeun teh? Hah? Tadi ge urang mah media kasep. Sorong minangka teh mah ulah mawa karep sorangan. Dek make kalimah naon ngalawan manehna moal mampu. Iwa tiwayah narap sidakap sinekut tunggal bate di bebahanan catur dria. Catur aning opat. Dria araning angan-angan sir budi cipta lan rasa. Sagunakeun anu aya pentatulung nu aya kabeh oge eta teh kodrat irodat anjeunna nu aya dina wujud anjeun sagunakeun. Sumohon. Uluh eta hijab teh lalawora. Pining. Teu nyalakeun eyang sabab naon budak ngora hidup teh masih kena emosi. Nya. Hartina eta teh getas harupateun teh pagawean jurig teh nu kitu. Ngulik bawang ge ada bawang. Ulah ngulik bawang geus sok. Nya ulah ngabegetah bawang. Sereng bakang. Hah? Ya. Pangihkeun diri sorangan. Sereng. Yes. Kapal tilelep ka langit kuya paeh kati isan tireuk mata katorekan nu penek cicing di lebak sirahna mapakan mega. Putri gelis gagaweran capetang tara nyarita amis budi tara seuri berehan tara masihan upama init-initan memeh urang init itu magus nepi Eta teh. Hah? Samping batik teh tungtungan diketek teh dipihane diseuseut teu baseuh dipoe teu kalangkangan. Yes. Ta eta teh nu kalingkung ku wawangunan nu katingker ku papageran. Telak-telak masing tilik ulah wakan nolak mun can taluk. Hah? Jurus pamungkas keur anjeun teh lintang ti seren sumeren sumerah pasrah. Yes. Pasrah sumerah. Kakara rahmat pitulung bakal datang lamun anjeun geus ngosongkeun jiwa. Ulah barang bawa geus sok. Kudu buligir. Dinding. Cing saperti urang datang ka dunya jeung balik ti dunya lako jitu munapuroda ngali ginsing teu sanak teu keluarga teu mang teu alo teu solenang acan diboehan ge kudu hirup. Dah. Ulah nentang kana kodrat irodat, ulah ngalawan kasep. Sok pasrahkeun heula. Ke di mana geus dipasrahkeun tak kumaha itu teh mah. Geus sumerah mah. Eta ye teh. Oh kitu ya. Sok. Wayana. Gunakeun anu tadi teh. Hese teh ngalawan eta hiji daduh. Sumohon tangtos gua. Ngan nguntup we jeung nguntup ka batur teh. Ke batur teh. Nganggap remeh, nganggap sepele. Ngap enteng. Nganggap naon. Nganggap naon ka batur teh. Kenapa nggak bisa batur teh ngeledek we ngeledek. Netek gitu gua. Dunya teh asa sorangan ieu hate aing nepi ka pageuh teh. Ya. Kental teh. Lain habet atuh geus. Keur mah adat ti budak aing jadi hese dilesotkeunana. Ya Kolon mah ti budak atuh teh mari. Gansa ngambek ongko. Gambe motot gua. Pangaruh jelema bedang ya urat tarang nganteng ya. Biasa jantan. Ngangkang dina tarang pangaruh jelema bedang teh. Oh eta. Adat bawa rumasa hirup teh gede hulu. Adat bawa ti kudrat teh saya benang. Kadenge nu kitu kadenge nu kieu teh kan guluh we jeung guluh. Awal
dihaluskeun Ngong lugai dijai pongkeun geuleuh. Oh, atuh cenah kreatif budak teh. Benar. Ngaliwat jalan. Iya. Luas. Ngaliwat jalan tol Ambok. Ngaliwat jalan tol Ambok. Eta kumacet ke macet di jalan tol macet teu. Meureun di hareup aya nu ngurek teh. Lepas juga Tapi lah bangkit ngaliwat. Iya. Lajeng Raden Kakrasana. Dah, iya. Nyaeta satekah pola pikeun ngosongkeun jiwana. Leres. Yen teu aya deui angin Gusti kagungan pamuntanganana. Kalayan kodrat irodat anjeunna. Pitulung anjeunna ridho anjeunna. Rahman Rahim anjeunna. Anu ngajadikeun sagala rupa jajadian. Kakrasana maju kurang ajar. Gara tungkul kana Joko sia kurang ajar. Sok gablek ilmu naon sia? Hah? Tuh, teu boga ilmu naon? Oh. Apan maneh teh tukang tatapa puasa lain, pokona teu boga naon-naon. Dah. Diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan. Benar. Saliring-liring dumadi sarekak saparipola hayu. Lain nu kaula, tapi kalayan kodrat irodat anjeunna. Bener, ya. Rasakeun kurang ajar. Penasti kersahyan tumampara. Ya, iya. Ieu kajadian anu luar biasa. Ieu denawa Pati Bahureksa maksud ngajamak Raden Kakrasana. Ya, iya. Atuh di Kakrasana nyampaknya eta hiang patuk hiang temboro ayeuna parantos disangakeun sagala rupana. Parantos dikosongkeun jiwana. Si horeng bagja keur jelema anu geus nyucikeun dirina. Atuh kaayaan jadi tibalik ieu denawa. Ya, Nyata awakna amurasut leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana. ya, iya. Yang ngelek jadi hiji pusaka anu kasebat alugora. Wah, kaget yang merah. Sendera, ya, jika meninggali, ya, ya. Oh ya, hidup Kakrasana hidup Kakrasana, sokot Kakrasana sokot. Jadi gadai Semohon gua luar biasa, pitulung. luar biasa. Ya, Kakrasana. udah. Ada soalan ketinggalan. Gira tarima. Sabenerna kaula teh keur nilik-nilik gesan ngancik nyawang-nyawang gesan nyayang. Dah, semohon. Di mana kuringnya cicing, di mana kulanya nyayang. Nyaeta satria piningit anu bakal bisa ngarengsekeun pacogregan di negara. Dah. Bekal keur anjeun
eta gada ngarana Alugora pek Grapibana ngan kadek cing hati-hati cing bisa mawana bawa karena jalan kehadean belaan kaum lemah wajib toba dah kumaha segera mati Aikam nafsu gila-gila ya gila-gila ay dulu lain geus eueuh Supraba gelis maha kabin nabi urang peuting kaula tega ningakeun sarejeun barang dahar hayang laksana ka Dewi Supraba kari-kari ayeuna kajadian anu model kieu aya dulur anu satia geus teu aya kakrasana hutang pati bayar pati hutang pirang bayar stiker sayang tumampara dah yen upasanta dijamak ku ieu gada Alugora leungit tanpa hilang tanpa kerana jang ngelek jadi hiji pusaka anu kasebat senjata nenggala biasa kasih peningan kitu hikmah si orang eta teh pikeun bakal berjuang hidup nyokot kemerdekaan negara Madura dengan leungeun jajahan anu ngaran Kang Sadewa pet kasep hati-hati mawana cing bisa mawana ieu pusaka nyaeta pikeun ngarengsekeun pacogregan anu aya di negara Madura nyagakeun dua pusaka empe keur hidup ya kau hidup empe gitu ya ubat nuhun eyang nuhun milik hidup marukana kumaha nya kasep sok
urangnya ngaken dewa eta anu 2 yang patuk yang temboro hidup bakal diistrenan hidup teh jadi baladna dewa 50 11 janten bala dewa baladna dewa semua hah Allah nuhun atuh ayo bawa eta pusaka ya Adik, itu tuang putus salamet.